Bismillahirrahmanirrahim. Layakun ulah bukti naon ta'akhuru amadila atoi narima panderina waktu dipaparinan atanapi dipasihan ma'al ilhahi sarta nya sungguh-sungguh pid du'ai dina ngadua mujiban eta anu ngudukeun liya sika kana putus asa na anjeun. Lempeng nama kieu ulah sampai ulah dugika ulah sampai teh ulah naon ulah dugika naon ulah dugika putus asa ulah sampai putus asa lamun naon lamun urang sungguh-sungguh dina ngadua ka Allah nyaan ngadua ka Allah teh urang teh jungkir balik cek paribahasana kot nyaan ngadua teh ka Allah teh tapi ta'ahuru amadil atoi naon anu dipasihkeun ku Allah can datang wae ngadua ka Allah sungguh ngadua memohon meminta kepada Allah nya nah ari anu disuhunkeun ka Allah teh acan datang wae kitu mencek lempeng nama mun dijelaskeun mah urang teh nyaan ngadua ka Allah teh make puasana ngarah naon matak puasa teh ngarah teu sagala asup ku puasa teh ngarah teu sagala dituang ku puasa teh ngarah teu sagala diinum ku puasa teh kulantaran teu sagala dituang teu sagala diinum balukarna nafsu urang teh melemah balukarna boro-boro anu haram nu halal ogen teu asupnya lamun teu tuang teu ngaleueut urang teh tuang henteu ngaleueut henteu boro-boro tuangan anu haram nu halal nu halal ogen henteu naon teu asup itu kan puasa ngadua teh make puasa urang teh ngarah naon ngarah disebut nyaan ngarah disebut ngadua na sungguh seperti kamarinya malam Sabtu kamari dijelaskeun ngadua menta cai teh puasa naon puasa heula tilu dinten bahkan ka 4 dintena ogen puasa ngarah naon ngarah nyaan ngarah sungguh-sungguh dina ngadua na dina nyuhunkeun hujan ka Gusti Allah na ditambah deui ku maca Al-Qur'an memeh ngadua maca Qur'an heula ditambah deui ku tawasul memeh ngadua tawasul heula sae pisan eta teh memeh ngadua maca Qur'an heula memeh ngadua tawasul heula memeh ngadua salat sunat heula memeh ngadua salat wajib heula memeh ngadua pokona mah dinas we nyaan ngaduana teh tapi tah aya tapian geuningan naon anu disuhunkeun ka Allah teh teu acan datang wae tah
ku kitu teh ulah sampai ulah dugi ka putus asa. Ulah kieu cek ibu cek bapak teh aing mah euy percuma ngadoa ka Allah make puasa heula. Percuma aing ngadoa ka Allah peuting-peuting jam 2 belaan henteu nonton Piala Dunia urang teh ngadoa ka Allah da. Percuma urang teh ngadoa ka Allah tos salat 5 waktu bahkan ditambah tos salat sunat. Percuma lah ngadoa ka Allah nyaan teh tos maca Quran ngadoa teh percuma ieu malah teu datang wae nu disuhunkeun teh tah nu kitu teh putus tah ulah dugi ka kitu. Kartos teh kitu maksudna mah ulah nyebutkeun percuma kade aduh berbahaya eta teh. Berbahaya sekali lamun urang nyebutkeun atawa nekadkeun ngadua hayo-hayohan, ngadua sungguh-sungguh ka Allah heg teh nu dipenta teh teu datang wae. Tuluy urang teh nyebutkeun percuma ngadua teh bahaya eta teh. Putus asa adalah dosa doraka eta teh kitu gawe teh. Naudzubillahi min dzalik. Kudu kumaha tuh Pak Gojali cenah ogenan. Lamun urang ngadua hayo-hayohan, ngadua sungguh, bahkan geus mang poe-poe, geus mang minggu-minggu, geus mang bulan-bulan, geus mang tahun-tahun. Geuning can aya wae geus mang puluh-puluh tahun malahan mangadua teh. Anger we nu dipenta teh eueuh. Tah ulah sampai putus asa kudu kumaha atuh. Hiji urang teh kudu yakin kana dawuhan Allah yang berbunyi geuningan ku ajengan Ateng ketua DKM sok hayo diobrolkeun ari memeh tawasul. Cek ajengan Ateng teh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim ud'uni astajib lakum. Gitu kan cek ajengan Ateng teh. Dawuhan Allah di emut-emutkeun ku ajengan Ateng. Yang artinya ud'u pek ngadua anjeun ni ka kuring cek Allah teh. Astajib tah bakal ngaijabah kuring saur saha teh. Saur Allah teh lakum pikeun aranjeun. Jadi kieu ya teu samata-mata ibu bapak ngadua ka Allah lamun teu diijabah ku Allah eta teh. Ibu osok ngadua ka Allah, osok. Bapak osok ngadua ka Allah, osok. Eta teh diijabah unggal ngadua teh eta teh. Teu ingkar janji Allah mah. Anu ingkar janji mah, anu sok ingkar janji mah jelema. Anu sok ingkar janji mah saha cenah? Jelema. BBM bakal turun, kalah Kak naik. Itu Kak kesehatan cenah bakal gratis, kalah Kak dipupus itu ingkar janji jelema masuk kitu. Ari Allah sok ingkar janji tara dawuhan Allah dina Al-Qur'an innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah tara ingkar janji. Tah kulantaran kitu sing yakin urang teh ka Allah setiap ibu, setiap bapak, setiap sim kuring ngadua eta teh sing yakin kana diijabahna. Geuningan cenah mana diijabah teh? Kan abdi teh minta anu ka Allah teh. Cenah Allah teh teu tara ingkar janji. Geuning mana anu nu dipenta ku abdi teh eueuh geuning. Tak ulah kitu ka Allah mah. Naon margina ulah kitu ka Allah? Kieu ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini, fahuwa domina lakal ijabah.
Allah teh menjamin karena diijabahna doa urang. Dijamin urang teh hayo we ngadoa diijabah unggal ngadoa teh eta teh urang teh. Ngeun diijabahna doa teh pima yahtaruhu laka la pima tahtaru linapsika. Diijabahna doa urang ku Allah teh mungguhing kersaning Allah ngaijabahna lain kahayang urang. Urang mah menta anu Allah mah teu mere anu merena teh nu sejen. Kitu eta teh. Urang mah menta anu Allah mah teu mere anu ka urang teh merena teh nu sejen. Matak pasti ngaijabah Allah mah. Model kieu we atuh logikana. Logikana tong waka ka Allah jeung ka urang. Urang weh jeung ka budak urang anu orok keneh atawa anu alit keneh. Kumaha budak anu alit keneh model budak abdi pun anak, Mahira anu kalima pun anaknya. Kumaha Mahira pun anak anu yuswana 6 tahun langkung. Mahira mah anu yuswana 1 tahun langkung teu apaleun kana seuneu teh bahaya. Danaon daletik keneh can apal nanaon lamun cek bahasa kolot mah karek budak kamarina ge sore lain kamari isuk-isuk. Gitu kan ya. Karek budak kamari nyawa teh naon gitu kan ya. Tamahira teh kreket budak alit can apal naon-naon termasuk can apal bahayana seuneu. Can apal Mahira mah bahayana naon ngaranna teh jurang. Can apaleun. Kulantaran can apal bahayana seuneu, bahayana jurang, kumaha kana seuneu teh memohon kanu jadi orang tua na Mahira teh boka ku abi atawa ka mamahna. Mun cek bahasa orang hayang ulin kana seuneu. Itu kan memohon budak teh hayang naon? Hayang nyabak seuneu. Kumaha tah dicegah ku abdi teh da apal abdi mah seuneu teh naon? Bahaya panas bisi tutung dibawa weh ku abdi teh Mahira teh ulina teh lain kana naon? Lain kana seuneu. Kumaha Mahira? Ceurik. Kunaon pangna ceurik? Kahayangna dicegah. Naon kahoyongna Mahira? Kahoyong Mahira mah lain ulin eta da hayang kana seuneu. Nah berhubung Mahira mah da teu apal naon-naon can apal bahaya seuneu. Jadi kitu. Sedangkan kolotna kitunya apal seuneu teh bahaya dinaonkeun, dipengkolkeun ameungna teh ulah kana naon? Kana seuneu ceurik we. Tah kitu budak anu teu nyahoeun mah dipengkolkeun kahayangna teh kudu jadi kolot da ceurik we. Keun eta naon? Da budak. Tah urang ogen kitu dina ngadoa ka saha teh? Ka Allah teh lain teu diijabah ku saha teh? Ku Allah teh tapi Allah ngaijabah na teh sesuai kehendak Allah, lain sesuai kahayang urang. Kitu tanaon margina bisa jadi naon kahayang urang cek urang mah alus tapi cek Allah mah goreng. Da urang mah kan teu apal naon teh mun dibandingkeun sareng uninganna Allah mah. Bisa jadi naon anu dipikangewa ku urang cek Allah mah naon alus. Model tadi Mahira mungeun Mahira teh ulin jeung eta teh hayangna teh jeung seuneu. Gitu kan ya. Tapi cek nu jadi kolot da nu leuwih apal alus kene ulin jeung eta Mahira jeung seuneu mah bahaya kan ceurik ngarain nu teu apal naon mah. Tak urang ogen ulah ceurik, ulah lemah lamun naon anu disuhunkeun ka Allah acan sumping sanes teu diijabah ku Allah eta teh
tapi Allah ngaijabah doa orang sesuai kehendak anjeuna sanes kehendak orang. Kan Allah teh kasipatan ku sifat naon? Iro, kasipatan ku sifat irodat. Allah teh karsa teu kapaksa, mustahil Allah karohah kapaksa, menya Allah kapaksa ku urang. Mun Allah kapaksa lemah atuh Allah teh. Mustahil Allah naon? Lemah. Lamun urang ngadoa ka Allah hek diijabah, hek boga keyakinan kapaksa Allah teh ku doa urang, naudzubillah min dalik eta keyakinan teh. Ta justru ku urang hayoh ngadoa ka Allah teh heg kahoyong urang teu dicumpuanan wae teh pikeun urang mah kudu tambah-tambah keimanan. Oh bener Allah teh kasifatan ku sifat iradat. Ieu pangeran anu sajati mah kuduna teh kitu. Menya pangeran kapaksa ku urang, pangeran nu kitu patut atuh kitu nya. Moal Allah mah naon? Moal kapaksa. Ngadoana ogen urang teh kehendak Allah sabenerna mah. Jadi moal bisa urang maksa ka Gusti Allah. Diijabah ku Allah, diijabah. Da Allah mah naon? Tara inkar janji. Bisa jadi diijabahna doa teh kan aya 4 rupi cenah. Bentuk ijabah doa teh aya 4 rupi. Mun telepat mah nomor kahiji urang mah menta anu tapi anuna ku Allah teu dinaon, teu dipasihkeun. Naon atuh nu dipasihkeunana? Dipasihkeunana teh dihapusan dosa-dosa urang. Hiji tah urang teh menta anuna teu dipasihkeun ku Allah teh entong hayang anu maneh teh percuma. Mun cek di bahasa urangkeun mah kieu, percuma maneh jadi non boga anuna tapi dosa maneh loba cilaka ke di akhirat. Hiji tah mending keneh anuna tong dibikeun dosa anjeun dihampura ku geladang ngadoa teh. Nu kadua urang teh menta anu ka Allah teh anuna mah teu dipasihkeun. Tapi naon? Tapi derajat urang, tingkatan urang naik di hadapan Allah. Teu kelas bawah wae, jadi naik kelas menengah di hadapan Allah teh. Naik deui jadi kelas atas. Cek Allah teh mending keneh naik kelas di hareupeun kuring daripada anu dibikeun ka anjeun. Percuma anu dibikeun ka anjeun, percuma anjeun beunghar, percuma anjeun luhur jabatan, percuma harta anjeun bro di juru dipantok ngalayah di tengah imah, tapi kelas anjeun samenel di hadapan kuku kami cek Allah teh. Tak itu kan? Nu katilu naon diijabah doa na ka Allah teh ku Allah teh aya anu mata manjangkeun umur di antawis namanya. Seueur lah kitu tah bentuk ijabah teh kieu. Allah teh disuhunkeun anu ku urang teh anuna teu dipasihkeun. Cek Allah teh rek naon anuna dipikeun ku kami ari isuk anjeun kalah ka maot. Mending keneh naon anuna teu dipikeun anjeunna jadi naon panjang umur aya nu kitu. Janten eta nu katilu nu kaopat aya deui bentuk ijabah doa teh sesuai sinareng anu disuhunkeun ku urang. Tah upami urang ngadoa ka Allah teras Allah maparin naon anu disuhunkeun ku urang, urang teh menta anu pek teh anuna teh dipasihkeun ku Allah teh. Tah eta teh pikeun arifin anu makrifat ka Allah mah osok bimbang dan ragu eta teh lain kalah ka atoh. Naon margina? Margi sok kieu jalmi anu makrifat mah pemikiranana teh naon kuring teh menta ka Allah teh gampang-gampang teuing kahayang kuring dicumponan. Boa-boa ieu teh istidraj
panyungkun ti Gusti Allah tah sok kitu jalmi nu makrifat mah anu disungkun teh kumaha nu disungkun teh kieu lamun di jelema mah cek budak anu jadi kolotna budak teh liwar eta teh cek budak anu liwar teh mah menta anu ngan liwar kitu di naon dicap jelek we kuno jantan kolotna teh mah menta anu tah kop sia teh tuh tah itu kan dicumponan pamentana teh tapi naon terido anu merehna teh nyungkun tak bisi kitu sedangkeun ari panyungkunna Allah mah beda jeung nyungkun anu jadi kolot gitu kan beda jeung panyungkun jelema da janten bukan berarti jalma anu naon cing jalma anu ngadoa ka Allah tok cer diijabah bukan berarti eta jalmi teh jalmi anu luhur martabatna di hadapan Allah bisa jadi eta jalmi teh disungkun ku Gusti Allah geuningan oge eta saha naon teh tukang neluh tukang sihir bahkan manehanana teh ka Allah ngadua menta ka setan ogen menta musyrik tapi kan diijabah ku Allah teh sesuai naonana sesuai kahoyongna maca mantra sambil komat kamit mulut bah dukun baca mantra gitu kan ya cek lagu si alam diijabah we naon bae anu dipikahayang ku eta si dukun ku si tukang neluh anu diteluhna teh gering anu diteluhna teh utah getih maut we da aya anak eta na oge kitu nya ti baheulana ge sihir jeung teluh teh na Qur'an aya itu kan kahayangna tok cer diijabah tapi lain alus cek Allah mah tajanten kitu intina mah bukan berarti naon anu hayo wae anu sungguh-sungguh dina ngadua ka Allah heg anu disuhunkeunana teu kunjung datang bukan berarti jelema eta teh harkat martabatna rendah di hadapan Allah bukan berarti teu diijabah ku Allah eta teh geuningan aya dina kisah mah seorang nabi seorang yang tinggi martabatna di hadapan Allah ari nabi malah pastinya nabi dan rasul mah naon da diijabahna teh ti mimiti nyuhunkeun ka Allah nepi ka datang ijabahna teh aya anu 40 tahun nabi eta teh lila kan 40 tahun teh jadi kitu tah Allah teh nya ijabah doa urang teh kumaha kersaning Allah tekadkeun kitu ku urang teh mun ngadoa teh ya Allah ngeunkeun we ngadoa mah kumaha sikon situasi dan kondisi urang keur gering kumaha ngadoana ya Allah damangkeun abdi keun we ngadoa mah bahasa mah sesuai naon sikon sesuai situasi dan kondisi ya Allah abdi teh nuju teu damang mugi Allah teh ngadamangkeun abdi tah tekadkeun yakinkeun dina hate teh pasti ngaijabah Allah teh kana doa abdi nu bieu teh da menta kana doa abdi menta cager teh ngan kumaha Gusti we lah ngaijabahna mah gitu kan kondisi orang kerja di jelema pakiran masa kini kerja di naon cenah pakiran masa kini lain pakiran masa lalu ai pakir teh pakir ari masa kini teh miskin pirang-pirang miskin kumaha ngadoana ka Allah ya Allah leungitkeun kapakiran jeung kamiskinan ti abdi keun ku eta bahasa ngadoa mah sesuai kondisi urang gitu tapi kumaha patekadan dina hate kumaha Gusti we lah ngaijabah mah kersani da Gusti mah teu bisa dinaon teu bisa dipaksa ngan pasti Gusti mah naon ngaijabah kana doa abdi teh sakumaha entos geuningan pasang ngisahkeun ashabul ukhdud anu seorang pemuda teh anu bade dihukum ku raja kafir
gara-gara iman ka Allah eta si pamuda teh cek raja nu kafir teh hukum jig eta pamuda teh bongana iman ka Allah kudu nama kakuri iman teh cek eta raja mun disompralkeun mah kitu dibawa eta si pamuda ka mana kana parahu dibawa ka laut kumaha eta pamuda ngadoana Allahumma kepinihim bima syi'ta cenah yang artinya ya Allah cegah kajahatan balad-balad ieu raja anu rek nyilakakeun abdi cegah kajahatan anak kumaha Gusti we jegahna mah tak kitu kan betah ari naon mah ari masrahkeun ka Allah mah betah urang teh moal naon moal riweuh anu riweuh mah jelema anu tara masrahkeun diri ka Allah riweuh jelema anu kitu mah capek loba duit oge capek jelema anu masrahkeun diri kana diri sorangan ripuh anu saha anu teripuh mah jalma anu tawakal masrahkeun sagala urusan ngawakilkeun ka Gusti Allah moal ripuh jelema kitu mah rek kaayaanana beunghar moal ripuh jelema beunghar anu tawakal ka Allah masrahkeun urusan masrahkeun diri ka Allah rek jadi jelema miskin anu tawakal ka Allah masrahkeun diri ka Allah teu masrahkeun kana diri pribadi moal ripuh jadi jelema miskin teh tenang we taheun eta teh butuh proses pikeun muridin saha muridin teh murid ngaranna ogen muridin teh saha cenah murid ai murid mah butuh proses hayang kitu teh sabab kelas bawah mah kitunya aya kelas bawah bahasa abdi mah aya kelas atas kelas bawah mah kahayangna teh kacumponan kahayangna teh ngeunah wae sesuai kahayang nafsuna ari kelas atas mah kondisi apapun cek batur mah kondisi teh miskin cek batur mah kondisi teh beunghar ari kelas atas mah lain ku kondisi naonana teh senang jeung tenang teh tapi ku tawakal masrahkeun diri ka Gusti Allah rek jadi jelema cager sehat rek jadi jelema pinuh ku panyakit jelema anu masrahkeun diri ka Allah tawakal ka Allah mah bakal santai we gering tenang geringna teh lain teu berusaha supaya cager lain tawakal teh dari tawakal mah urusan hate ari urusan dohir mah kudu naon berusaha anger lamun gering usaha atuh sing cager meuli obat ka dokter, ka puskesmas gitu kan ya. Leuwih deukeut ka posyandu meureunan ka kader gitu kan ya. Aya di dieu teh neneng kaderna gitu kan ya. Tak gitu. Janten hadirin wal hadirat semua yang ada di sini kesimpulan ngaos ayeuna mah simkuring mah ngemutan we ka diri pribadi simkuring anu nyarioskeunana da sami simkuring ogen tahap belajar sugan we ku nyarioskeun teh sami simkuring ogen bertawakal ka Allah yakin ka Gusti Allah masrahkeun diri ka Gusti Allah ulah ngatur sorangan tah kitu panginten ngawas dina wengi ayeuna mah ngawas hikam ilmu tasawuf henteu ngawas fikih bilih jenuh bilih ieu kitu matak aya variasian ngaos teh kadang ngaos fikih kadang ngaos tauhid kadang ngaos tafsir Al-Qur'an kadang kawis mah ngaos hadis tah sakitu